ngaganggu Ai ka urang nitah ka warung. Lain ya. Bahasa Sunda jeung bahasa Inggris. Menilalawanan pisan ya. Ujuk-ujuk bahasa Sunda jeung bahasa Inggris lalawanan naon ieu teh? Nya artina sarua tapi kecapna beda. Kecap naon contohna? Seperti kecap black. Kela ada bahasa Sundana naon? Black teh kan bodas. Ah, cek saha? Black artina bahasa Sunda bodas. Ngaco mana mah? Urang setiap balanya ka warung eta tukang warung anger mun meuli kerupuk black anger dibere kerupuk bodas berarti black teh bodas.